akhir zaman cek Kangjeng Nabi bakal terjadi pemerintah takun Umar anjeun bakal manggihan para pemerintah ta'rifuna nyaho anjeun kehebatanana watun kiruna tapi anjeun bakal inkar anjeun nyaho kagagahanana tapi hati anjeun bakal inkar anjeun nyaho kehebatanana tapi hati anjeun bakal inkar anjeun nyaho kapinteranana tapi hati anjeun bakal inkar. Lima ya Rasulullah kunaon lantaran teu percaya setik ketika can kana kajujuran jeung keadilanana cek sahabat atuh tuh ulah perangan be lah masal ulah selamanya na salat kan lantas kumaha tuh kami atau masyarakat saat eta lamun jelema nu manut cilaka jelema nu nurut cilaka atuh kudu kumaha dengekeun ulah dituturkeun instruksi na ente bakal salamet geus dijelaskeun dina hadisna kumaha seperti eta di akhir zaman bakal kapanggih urang jeung pemerintah bakal kapanggih urang jeung penggede hebat istimewa tapi hate kabeh inkar saat eta kade urang nuturkeun bae kumaha manehanana untuk selamat tapi nuturkeun aturan-aturan sepenuhna ulah geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi ulah di zaman urang engke meureun saurangnya zaman anak urang lah atau incu urang di zaman urang mah geus bok-bok ieu atuh ngomong ka ditu na beureun seperti eta ya Allah ya Rabb ieu beker cerita sahabat sakieu hebat dipimpin ku Abu Bakar Siddiq buatan duniawi pimpin ku Sina Umar luar biasa pimpin ku Sina Utsman kitu kene Sina Ali kitu kene terus ka belah deuna pemimpin Islam nah kadieuna nu muatan seperti kieu titah perang teh embung ieu beker carita bae urang ge embung ieu urang ge embung ieu dibere embung perang teh keur carita doang sebab naon atuh nu kurang dibawa ka lapangan neuk naon atuh kurang dibawa ka lapangan penca aja urang mah kakarak ge 2 jurus jeung ngaguling kumaha tatoe urang mah bolo-bolo ku senjata ku eta doang ge tah kunaon garang-garangna tah cucuk pandan set aduh boro-boro perang urang ai baheula wapan Ki Ahmad di gusur ti Serang datang ka pos ku kuda set datang ka pos nepak dada cak Belanda ini bukan orang ini dia kumaha coba tuh baheula mah karar itu ndek perang siap tempur jeung Belanda sararieun porosotkeun calanana disuntikan pelerna make cucuk kali age ceset eta asal geus disuntik atau gagah wari mah urang dek demo ka ditu minta cai ka Haji Pendi haju jadi leuleus urangnya geus teu kudu lah kudu deuk naon dari perjuangkan leuleus lah naon tayeu nu boga semangat juang teh jeung nu bisa nempelkeun semangat juang teh saha kuari hese aya Habib Rizik kuari di Mekah yang semangat juang dan luhur jasanya kamari lain teh ditembaknya dari tembak tapi teu mempan resep urang teh ngadenge kos kitu tah resep ieu mah kakarak pepeletokan deui pajar senjata pukul pepeletokan sieun teh heula bae urang resep tah boga pamimpin kitu tapi pamimpin gagah siap adapun sesuai jeung teu sesuaina eta mah urusanana urusan politik jadi mah keur carita gagah mentak haju dituturkeun ke gagah kasaksian jadakan ditembak make sniper naon teh sniper teh engge cak batur cek dengan sakitu dikitukeun doang ku Habib Rizik ya Allah gagah Habib Rizik Masya Allah apa dia mau boro-boro ku musuh ku pamajikan Percis kos kotok ulentuk wae tidak berdaya guys serangan pamajikan we geus 5 poe geus teu ngomong-ngomong teu wauh jeung tatangga jeung anak kaditu sia mabur kaditu mangko dan aing keur kena racun ya ku pamajikan batur mah ku musuh
tah kuari kan urusan politik. Tapi kan wallahu alam balik dia dan balik lah urusan politik pak kos kitu kabeh ge urang mun nyaritakeun ku ari politik tek nu kamari Allah Akbar silih gorengkeun ka panjing para habaib teh mantak ulama ya Allah ya Rabb bahaya ya bahaya dicaci dimaki eta teh kapan duriat Kangjeng Rasul teh kade kajen kumaha salahna ge kade ulah sebab urang keur dipermainkeun kuari lalai sasalaman lain jeung kecebong deui jeung kuya sasalaman geus tuh nyana mah geus masalah neangan kedudukan posisi di dia urang mah di dia raheut keneh keur ieu kan geus dibacakeun tuh sing hade kontrol sing hade sebab naon lain agama nu deuk diperjuangkeun sebab naon nyanana teu malah santren deuk memperjuangkeun agama kumaha mun kitu mah si eta mah santren baheula hese baheula teh kadahar ge kerak malulukan euy atuh deuk da nu memperjuangkeun agama mah pan ieu tah nu kos kararieu nu geus teu boga kedudukan anu geus dipecat di pabrik aju pamarentah kitu keneh ieu tah bangsa beungeut anu sararusak kabeh kararieu ih nu kos ka dieu kaluhur teu kahandapna teu mantak siap aing mah perang atuh emang deuk nanaon deui tinggal perang doang atuh jadi negara geus dikapake di pabrik dipecat pamajikan marah bae duit teu gableg ya otomatis golok pan ieu kawan salah bae pokona deukeut aing